pergi sama Bas. Ingat ya, takut jangan sudah tolai. Oke? Aduh, kebal amat sih. Ih, lempang natun cepet. Iya. Ribet. Ini penting orang nyampe kayak mana? Kalau udah makanan lempang Lempang lalun. Ampun tuh, lempang sakit itu kayak pindah Hongkong. Tapi lemah. Lambat. Dewi. Ayo gerak. Tadi janjian orang ketujuh. Atuh, bocil kabur naon. Cek, kaliak kita. Ayo mandi. Iya, ada gitu, ayo foto. Iya, Cokot. Cokot. Aduh, ada mau. Baik, tonton baik. Coba. Ayo, gerak. salah ya. Aduh, Masya Allah. Enggak Masya Allah. Gedeng dege nyampe. Jauh amat sih kok, Ya, ya. jauh. Nu penting mah orang boga kontrakan. Daripada urang cicing di kandang kebo. Bisa ngontrak meureun. Hah? Bisa ngontrak lain buka kontrakan. Atuh kan boga urang nyewa engke. Lamun geus sewaan berarti urang nyewa. Tuh, ada teh jore tuh. Tuh, jore ada teh jore. Asa dihina ieu ya. Kunaon? Terus teu boga harga diri, wanita paling sempurna di lembur ieu membongkos kieu. Aduh. Aju kunaon sia kunaon. Pace pamajikan aing meureun. Di mana ge? Aduh Pak, Bu. Bener, agar ribut. Atau bener kecil mah Bu. Kunaon? Iya, di mana ge? Lalaki nu mamauan bos kieu dan awewe. Aing mah pamajikan sia to. Oh, gitu maksud dia. Cek sia di mama nage, lalaki anu kudu mau nu kos kieu. Heeh. Ya, cek aing mah beda. Naon tuh? Di mama nage, pamajikanna kudu nurut ka salaki. Atuh Pamajikan. heuh. Sia salaki. Atuh pateng salaki sia. Aing pamajikan. Heeh. Berarti aing kudu nurut ka sia. Kudu nurut. Oh, atuh. Oh, Pak, Ibu, aju Bu. Ayo Bu, tunggu Bu. Kudu meuli copot. Gampang lagi teh. Oh ya. Dagang Bu ya? Oh iya. Udah sampai deui. Kudu manang ka pamajikan. Ayo Bu, maju Bu. Waduh. Atas ngaji punya. Alhamdulillah. Apa sih nyawa bae kok nya pas ngaji? Hah? Sih nyawa bae. Pan make karudung. Kerudung. Oh, mau pakai kerudung pas ngaji. Aduh, ayo deh. Aing mau sabu ya dibawakan di kowe. Tapi aing kurang kumaha bageun ka sia. Aing tiba heula diajak susah bebas sia tong. Bangga. Nu penting mah keluarga sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Mawadah lah bener aing mau mawadah. Atuh nu penting mah. Jek berangkat. Salut aing mah ka aing. Mana ini yang mau ngontrak? Udah jam 9 belum datang juga. Janji jam 7. Mana ini? Pokoknya nggak datang jam 1 jam lagi. Gua bongkar nih kontrakan nih. Ada disiplinnya orang udah janji jam 7 jam segini belum datang. Ayo berangkat. Tok. Naon sih? Ka diheula sakedeung. Naon tak aing heula meureun. Ih, Tok, sia di tukang mah. kunaon gitu? Syarat tah hanya manusia. Geus itu kan sini. Ieu mah anu kuluna botak tukangna eta jelema mikir. Nah, ieu mah kadeuleu pandangan tadi Kadeuleu mah ku sia, kadeuleu. silau, tadi mah silau. Kadeuleu ku sia kadeuleu. Kadeuleu aya mah. Kadeuleu ku sia kadeuleu. Aduh, syarat toh mata aing nyeri. Tah, moal sarabe naon? Tah, tadi toh. Ayuran ih. Antum jauh kene teh si toh. Geus ulah mamarahan bae. Atuh jauh sama dengan kontrakanna. Biasa. Salaki, Eta pamajikan. berarti pamajikan kumaha? Pamajikan salaki. Atuh heuh, tuturkeun gedeung datang nyampe. Oh, beneran aya jelema.
Ayo jelema. Mana jelema? Eta jelema mau mandi. Ayo kabarkeun. Awas, seser lah, isar-isar. Awas. Pang numpang. Bersemua. Geser. Eta galak ini tembak. Keker koy. Sih kunaon tuh? Ayo. Sono gua nggak mau beli gua mah. Nggak mau beli. Pajar jualan. Emang jualan nonton? Ini mau pajar jualan. Jual harga diri orang mah. Ih, sayang ting. Siapa yang jualan harga diri? Ih, banget sih ya, ini pajak jualan harga diri wanita paling sempurna. Saya ingat siapa bukan yang aing. Harga diri saya dijual lah. Ini sekarang tanya dah, cangkel ya. Aing ka dia lain dek jualan. Mau jualan? Lain. Kita mau jualan. Dek nanya Pak. Nanya naon? Kamari pan saya telepon. Di mah. Ayo ngus gitu saya telepon. Anu ngangkat bapak-bapak. Bapak. Ah, Tadi ibu-ibu lain. lain. Oh, bapak-bapak. Ayo ngus gitu. Eta bapak-bapak eta nyana cenah boga kontrakan. Ngaranna sempur apa nang kada? Pur. Purnomo. Masih nunjuk. Purnomo. Heh, Purnomo. Kebeneran. Oh, itu yang mau ngontrak. Kebeneran. Datar oke. Aduh, alhamdulillah. Nyampe oke nyampe. Capek. Capek kan? Capek. Cokotan. Pokoknya udah tenang. Lamun geus nyampe ke kontrakan bae. Berarti kena tenang. Tenang berarti. Aduh. Capek, nyalapar, ya. Iya. Ini kalau mau Nah, betul. baju. Nu bener eta sih rusak eta Aduh, bener dua. itu baju kotor. Aboh. Ku Siapa masih didenda? baju. Siapa yang didenda? Ayeuna mah kieu tah. Yes. Gula jadi jeung pamajikan gula datang ka dieu neuk kontrak di kontrakan Bapak. Jadi kontrak, Pak. Kurang jadi kontrak ya. Kontrak. Coba lihat tadi dulu. Nah, Ya kumaha yo? Ih. Kita di mana? Sini nih tadi. Jangan di. Pada di mana sih? Itu nyawa yang bingung. Coba reply, pada di mana sih? Ah, udah direpot ya, cokot deh. Cokot, cokot, kabeh. Tan bener tau, Salah kina saha? Anto, Aju pamajikanna. Dewi, Jadi pamajikan kumacak. salaki. Atuh. Emang, aing mah tiba heula ge diajakna susah itu si Anto. Itu usaha ge di saat urang leulempangan, di saat urang dahar, aing geus maren teh mah senap. Senang. Nah, Gara-gara jadi. tok, kedua tuh sapu jadi cokotan. 400 madae. Iya. Mantep Pak kontrakanna. Libra sih HS jeung ke bawah deui. Lain gibat, ke bonus ya. Keramik tuh, kontrakannya keramik. Non sih HS jauh. Libra ieu lain ieu. Cukup masih. Lain Ieu mah makula. Ieu mah Makula ieu mah. baju mana tuh? Tok, enak raga gitu. Aduh, tok. Iya, raga. Tuh, kan raga. Siapa toh diragageun. Untung ada helmnya. Eta mah berat ieu beban aing. Aduh, geus semua beban aing berat, taman ieu deui berat beban aing ieu. Nggak siap, pokoknya saya siap terima 400.000. Oke? Oke. Iya, tah, nu tah. Nu eta. Mana sih? Kontrakan tah. Aing. Ini mah bukan kurang ya mah. Wah, sana lebih bagus tuh asana mah. Dohor. Iya, Dohor deh. iya. Jero nama. Iya sakit 400. 400. Iya berarti tadi Itu ya mah. itu benar. Itu nu 400 mah tok, lain nu ieu. Itu Padahal mah aing hayang nu itu, ngunahun aya kursian. urang Ya deuleuh. di jero ge kursi aya. Oh, aya. Udah tah, Asik. Nah, nu Iya. itu be keren loh. Oh, iya nu ditutupan. Ditutupan. Pasti leuwih keren. Soalnya kos main dan kan Nyaho teh kos aing. kuis, kos main kuis. pakai- Tirai satu, tirai dua. Tirai dua. Tirai 3 bayawak. Iya tirai 5 jong. Sia. Boleh ada menang ada. Menang atuh. Buka tuh. Nang. Wah. Hei, disebut non. Non. Berarti pembantuna eta asistena. Asisten Awewe. pasti gagal amat nya. Aing pasti nyandung gedeung deui.
mandi banget sih ya toh, kayak nyandung be, jadi susah. Itu kan non. Oh coba, capek ya. Mana aja sih? Tadi manggil. Kan bos. Bos kenapa? Kan ku sih tak awewe. Hei, Kan yang sih mau ngontrak. Alhamdulillah. Bentar ya. Hei, Kilo aing nyandung jeung mamedi. wih, Pak itu tadi gara-gara naon Pak? Non, Hei, disebut non teh awewe, lain laki. Badak sih. karena mau monon. Oh, Momono. kira tak aing mah setuju sama si nyandung jeung mah setuju nya seto. Iya, jeung nyana. Salut aing mah kain. Iya, jeung nyana, cocok. Tah ya. yang lain. Kisah boga anak nakadal. Nyonya jangan yuk Oh, bos. bos Dek ngontrak. pangbukakeun ya. Mantap pasti na ieu. Pasti. Aduh, keren pasti. Kirai dibuka. Ayo musik kok jeng. Jauh kasuran. Ayo. Hadiah. Hadiah. Aing mah tuh. Sedang kontrakan kos gitu. Ini kontrakan di mana negara ada bagus. Tuh, tempat masak aya, kasur aya. Heh, tempat masak aya, kasur aya, haju aing hasidinya bari masak, haju kabeulem, kabeh kaduruk aing. Hei, antarkeun aing balik ka ma aing jeung bapa aing. Embung aing di dinya. Susah, semua susah kos majikan gitu. aing mun Tempat wudu aya. atuh heueuh tempat wudu mah aya. Ngeunaheun cuman aing hese di dieu cuman lamun misalkan hauna kahuruan, majikan aing kahuruan, aing mah henteu. Coba kumaha sia? Mun bisa teh di aing sih teh kahuruan aing kahuruan atuh aing geseng atuh. Geheng. Oh, gitu. Geus ge lah. Aing hayang mesen eta be. Aing mah nu eta. Kumaha? Bos, namun dirinya orang SD mana? Nah, bos jeung anak gua hese di dieu. Gini toh. Bos, lamun nya hayang di dinya, engke urang HS di mana? Iya boga kontrakan. Heeh. Teu boga ieu mah. Aduh, tos mah salah. Neangan kontrakan salah kok. Siapa salah? Terus kumaha. Jadi ya, sabar duit hayang mah sabar duit. Mahal teman. Oh, beradit. Ya bela. Embung aing eta mah pamajikan aing dengan aing balik deui. Balik deui mah. Tah Ayo. aing mau di dinya mah. Ya. Daek teh lamun misalkan ku aing ditekan 600. Waalaikumsalam bos. Daek tuh. 700 guys. Waalaikumsalam bos. Daek. Hei, iya sih, Bang Madina yuk. Ayo berapa tuh? Bebas bos, asal 700. Oh, bebas berarti 500 guys, 500 lah. 500. Bebas. Jadi. Wah, jadi. Kita deal. Ya belum amat. Bener. 700 embung 500. Bos. Bebas. Jadi juga kita indah. Ya honeymoon. Aing mah. Bisa toh, ge. Capek tuh tadi mau iya di jalan. Ini mau sama toh? Majikan aing mau bawa. Aduh, lama tuh anak gue beres aja lah. Anak gue beresin lah, abis itu rapi, gerah HS. Ini beres tuh. Aku beresin lah. Gampang beres mah. Harus dong tapi yang mandi. Hah? Yang mandi. Bagus lu mandi. Karena tuh. Oh, kita mandi itu. Mandinya? Hah? Bener ya? Heeh. Bagus. Kayaknya diberesin lah kayak. Oh, gampang kayak mah. Ting urang. Tak aing mau menisi lo beresin. Pamajikan kumajak. Laki. Atuh, mandi bae lah. Oh, aing mah aing mandi ya. Ah. Terus mandi kan segar wangi. Merasa wanita paling sempurna di dia. Terus anges-anges dia rapi. Kusaha. Ku anto saha. Salakina si Dewi. Pasti kasabut tos ya. Cek batur. Eta si Anto salakina si Dewi. Meresan pakaian. Meresan segala alat dapur. Ngizin sa. Eta papajikan enon salaki apa majikan si Anto cenah. Kadek jasa. Nujuna sa. Sia. Lebih mah aing. Atuh. Atuh. Aduh. Kalau aing mandi. Oke, siap. Kawan Asia. Wow. Senasap aing mah. Dari naon? Mana yang ngasap video? Akhirnya aing mandi. Majikan aing hendak mandi. Aing kudu ngaberesan ieu. Tah hayang-hayang teuing. Masa salah kita ngaberesan dong kos ieu. Ajen teuing aing hidupkan teu gawe. Tetep teu hayang aing hidup. Ngaberesan dong kos ieu. Kabeneran ieu. Pamajikan aing dek mandi. Ya diintip ku aing, diintip ku aing.
laku barangna. Mudah-mudahan sing laku ya barangna sing loba nu meuli. Nah, itu barawan mah. Kudu rajin. Oh, atuh Pak. Bapak ge ieu, siraman sing bener nya. Kapan lakuna mahal. Mudah-mudahan sing laku dan sing mahal lakuna gitu. Neng jemur heula nya Pak. Mohon mangga. Akhirnya wanita paling sempurna di lembur ieu rek mandi. Setelah seharian melalang buana mencari kontrakan, lain rek mandi heula. Makasih lah kerasuk anginnya kamari kerokan. Tapi dijajar heula ya Caina. Saya mau Caina masak bawa lambat di gunung masak. Kemana pagi lagi serius amat kayak ibu yang kecil ya Allah. So kuat Ini risan sih majikannya. Aku mau tidak terus gitu. Teman-teman saya kain di cai. Asal nama, oh yang hari cai yang hari. Aduh. Oh, keringnya. Kajian sih, memberikan ke ibu rumah sakit lah. Sebenarnya nggak banyak umur. Gue maksudnya, kemudian siap tergeringnya. Lah, kayak bener lah. Saat puting-puting, duaan, gini-gini, kurang masak. Tiris bener. Wanita paling sempurna kudu kuat kan Tiris. Cicing. Tiris lagi orang itu kuat ibu. Bisa kuat ibu. Aduh, gue masih kepikiran sama momonon kemarin. Gue yang bego apa momonon yang loan ya? 700.000 sama setengah juta, gedean setengah juta. Berapa? 1 juta. Gede. Lu punya duit berapa? Setengah juta. Gede. Lu punya duit berapa? 700. Nggak ada 1 juta. Wah bener omongan momonon nih. Berarti gedean setengah juta. Nggak salah gua ngangkat dia anak gua. Biasa gua taikin lu non gajinya. Pinter. Kalau nggak ada dia gue jeblak gua. Itu mau nyobain kontrakan. Alhamdulillah gua dapet setengah juta. Sedang. Nah, gitu dah. Wow. Ayah bidadari di dia. Wah, bagus jasa awak tadi. Dia pas pemajikan aing awakna pas batok kuya. Saatnya saya namun misalkan aing jengnya nak serasi lah. Aduh, rumit aing tapi jengnya nak sarua sana ya. Jauh kaca deh, kaca pasti aing bakal nyawakeun banget. Aing jeung bangetnya. Sok bae.
Oh, lihat. Keren emang pas jeung aing mah. Wah, lamun kejadian jeung aing pasti anaknya bakal bagus. Untuk kos misalkan jeung pamajikan aing. Asalna mun jeung pamajikan aing ya anaknya kelabang. Bisa wae. Tetep ini tuh. Wah, hebat bener. Si Anto kemana yuk? Mau teraing ke Baljasa. Kan aing dek make motor na meureun. Kemana sih jelema? Ih, ditungguan bae cenah anak nyukur buuk. Beko aduh, kesel. Ulah sampai wanita paling sempurna di lembur ieu sampai kesel. Lamun sampai kesel, ngageulisan pasti ngageulisan jadi pasti geulis. Kemana sih Anto ya? Budak teangan di jelema ieu. Woi, Bu Koneng. Naon sih? Si nyela Anto teu? Anto. Nyela teu. Aing keur nangguan Anto. Penyaho Anto kemana? Di, kamu pakai motor sia? Mau ti tadi mau motor aing. Oh, ti tadi. Pengen balik-balik. Ngomongin ulah jauh-jauh tuh coba ke dia. Anto aing mau nyela Anto. Penyaho. Anto, woi. Penyaho. Itu ya Anto kemana? Tuh, penyaho. Woi. Ini Anto tuh. Penyaho. Si Anto. Pasti nyaho mah nyen kontrakan teh nyaho. Nyaho lah. Gua induk nanya ke si Anto kemana, mau motor aing kan balik-balik. Ngomong namanya lah nyukur buuk. Anto, nyulut tuh. Nyulut beren. Musuhan. Wis eueuhan kumaha sia leubeut nya rembugna. Nyaho lah. Aing riut. Woi, Anto. Si Anto kemana coba? Aing kudu diangan kemana ya? Di ditu di dieu bau-bau lagi ieu, teka cium-cium acan ku aing. Aduh. Anto. Servis di motor ini. Aduh, bisa tahun doang deh. Ban, untuk kempes. Ban tukang, untuk kempes. Udah ya. Lamun motor di salon pasti lebih ganteng. Balik ke lah. Jang, kadang-kadang. Jang. Woi. Naon sih teh? Sih kenal sih dinya. Tu tata, neng. Neng naon sih batur kerdi. Naon sih? Kadijang. Aing anggeus ge encana. Si orang dia kan. Aing nak nanya. Si nyaho Anto tuh. Anto saha? Aduh, masih teu nyaho Anto teh ya. Salakina pamajikan wanita paling sempurna di lembur ieu Dewi Ardila. Saya mah karek datang tadi. Ih, tadi. Neng. Urang mah teu nyaho kan ngaran Anto, ka lembur ieu ge encan sajam-sajam acan, urang mah pendatang. Idi, pokoknya mah si Anto, masa si teh nyaho Anto, nyeuleut apa nyium bau-bauna kitu bawa si Anto. Nyaho teu? Urang mah lain urang dieu. Henteu nyaho ka si Anto. Henteu pokoknya mah keukes ya kudu nyaho Anto, si nyeuleut Anto teh kudu bejaan ka aing. Si Anto teh. Woi, jang kudu nyeuleut. Jang kotok. Ayo disebutkeun Anto AA. Embung Bebek. Aduh, nak disebut modus nganyahon ngajak kenalan sia mah teh. Sekarang salah sih. Teu nyaho. Terus rada gantengan sih dia pada si Anto. Teu nyaho urang mah Anto saha ke Junet gitu teu nyaho urang mah. Masih kudu nyeuleut Anto di mana? Gerak dia na bebejana nak nyukur buuk.
Cuna itu nyawa salon naon ya? Urang mah teu peduli eta Anto nu keur diteangan ku teh nak nyukur buuk, nak nyukur manuk teu peduli urang mah teu ka Anto hayang kiih lah. Woi, jang, woi. Wangi sekali. Aing sok pakai eta laki. Aing kan nanya si Anto nya. Si Anto kemana sih ya? Aduh. Balik lagi. Bentar Neng, bentar. Kedeung heula ulah wakap berangkat. Naon mah? Urang ngobrol-ngobrol heula. Ngobrol. Atuh, Paehan heula atuh. Eta motor mah. motor paehan. Ulah bisa sepedara. Di. Eta kontak di paehan. Aduh, bohong kontak di paehan. Neng, pengen ahin nih orang ngobrol. Neng, mantas di salon karena Kenaon ke salon? kok potakan bu, abeh kasep. Emang bukan kamar sih no? Kamari mah panjang, di dia kayak sumuran. Isin sebae. Neng, ngomong-ngomong Neng orang dia, Orang dia. orang dia gelis. Sebae. Anak pindah. Anak pindah Neng, bener anak pindah. Aja tadi berangkat ke salon. Ya cenah. Orang dia ayah gelis dah. Saha tuh nu gelisna? Saha deui lamun Neng. Ngomong-ngomong karena saha Neng? Karena Ita. Waduh, cocok Ita. Tawa asa. Anto, Neng. Anto. Mun Ita jeung Anto ieu lamun misalkan boga anak lalaki jadi Saha? tato. Ih, jure amat sih ah. Kan ngaranna lalaki. Amat awewe. Awe tota. Bisa bae awe ih. Ngarokok Neng. Ngarokok. Kajeuna beunanya. Kajian bener. Tuh, iya kan ngarokok. Boleh kan? Boleh ah. Nah, nah. Neng, teu mau korek. Tuh, neng mah tengah rokok. Moho atuh mau korek. Oh, aya Ya, korek. kolornya enggak. Kabeneran. Kajen ting pilak-pilak ge ngarokok mah jalan terus hese Neng deureunana. Oh, terus suara lagi sampai bindeng. Oh, bener. Lamun misalkan jalan kaki. Jalan kaki. Sia ini dia. Hah? Woi, sia ini dia. Kenaon sia cenah ngomong nyukur buuk sia. Iya nyukur buuk. Tapi si dia jeung awe. Iya emang emang bisa sih awe. Saya mau aing mampu. Mau aing mah geulisan nyana jeung aing. Geulisan nyana jeung aing. Mau aing mampu. Mau ngerasain aing mah wanita paling sempurna. Ngerasain. Geulisan nyana jeung aing. Iya. Bapeja lagi ka salon sia. Kurang sia ini dia. Emang Aduh, suka yang mau dijauh. mana ganteng. Kasian kan? Terus gimana emang? Ke salon. Salon? Hah? Bisa. Orang dia. Orang dia. Babaturan. Bebaturan. Lain emang. Ini pemajikan sia banget. Sia mah iya. Saya ibu emang. Elsa mah iya. Aduh ya. Biasa tapi tahu kita bisa. Aneh tinggal aja neng. Aduh. Soalnya aing kasep biasa. Lah, Ronaldo. Itu anak gede baik. Mau lah balik. Balik. Hah? Aman. Oi, Anta! Oi! Anta! Aing ditinggalkan bego si Anta. Anta! Masa Anta! Udah deh kayaknya ke pemajikan. Ayo ngobrol di awalnya tadi. Lah, anak balik. Pas jasa aja nggak ayah. Neng, Neng. Aduh.
Emang mantas di mana sih? Tadi tuh tas di pasar. Di pasar? Tadi salah sih, A. Eta mah piaraan. Piaraan A. Udah ngobrol di dia yuk. Di mana, A? Ah, itu tuh. Di mana? Orang nak begitu ya, Mas. Urang kemana? Itu ke mana sih, A? Terus ke mana, nu penting mah urang indah. Ning di dieu. Masa di kebun A? Ada di mana ke, nu penting geus duaan mah ngeunah. Aku naon, A? Pemajikanannya? Lain pamajikan. Satu. Piaraan. Nah, ya, aku pindah mau piaraan. Dah, Neng. Kumaha tuh jajanah yang ilun bae. Udah diajak atuh, A. Nyana bogohunnya sama Kak Neng. Terus bogohun gitu pan nyana hayang dikawin bae. Itu dikawin ku, A. Atuh dikawin. Tapi hate mah teu nerima sih sebenarnya mah. Atuh geus cerekeun bae tuh, A. Kayak gampang. Bener, A. Lamun Neng rek Aa mah pasti gua dicerenkeun. A, tapi ini apa? Lapar. Hayang non. Yang baso. Tadi di pasar nyelu baso. Ulah-ulah baso. Emas nusa gede bulan ge dibulikeun ku Bener, A. Iya. Arak baso. Baso mah leutik. Yang naon, A? Duit lah. Duit. Jangan beli baso nya. Jangan beli baso. Iya, oh, bager jasa. Alah. Ayo, Wak. Mana ya? Aduh, Neng apa ho? Soho. Mawa. Iya, Neng lapar ya sih. Neng, duit ya. Pokoknya eta duit. Gak ngesak, Neng. Beli baso. Atau beli baso. Jemaah beli gak? Panennya mah baso ada mahal. Beli samangkok bae geus. Jangan Neng doang. Mahal ge tapi marantep baso ayeuna mah. Jangan Neng bae. Yuk, udang beli baso. Iya. Ayeuna. Iya, geus aya di dieu bae. Jeung saha eta? Iya. Ngaganggu salapnya aing bae. Ngaganggu salapnya aing bae. Siap. Siap, euy. Aing bukan oleh saingnya lah. Gelisahnya aja aing. Wanita paling khusus. Aduh, wanita paling sempurna di lembur. Teu bisa dikiekeun. Gelisahnya nak. Gelisahnya aja aing. Atuh, aing aja. Aduh. Hei. Siasa tengenah amat ih cau. Hei. Balik yuk. Tok. Sih kunaon sih kapan ya awe eta di eta mogosnya ka awe eta. Aing mah teu bobo ka awewe eta mah. Aing mah tetep hati aing mah buat Dewi wanita paling sempurna. Geuleuh buktina. Aing ka HS Lucia, habis ya HS Tibra. Aduh Tok, lamun hayang aing geura HS, si kudu nyanyi heula. Oh, abi langsung HS ya. HS. Oke, siap. Pokoknya mah aing pasti HS sama si nyanyi. Asik. Ya. Aduh. Lu ngomongin gue bodo amat. Lu ngehina gue. Ih, itu sih nyanyi eta. Nyanyi eta mah boro-boro HS. Lu eta nyanyi ganti. Terus nyanyi anu biasa budak HS kan budak teh. Nah, beneran. Oh iya. Oh iya. Terus ya. Nang ning nang. Oh, nang ning. Ya ampun, tata bener siapa aing? Syusuri. Itu bisa mesra teh sama Nang ning. Aing mah buru-buru HS aing gitu ke Mesir ya aing. Bisa aing bari nyanyi. Aing udah HS. Aing anu nyanyi. Salah aing maka aing. Geus nyanyi. Nina bobo. Oh Nina bobo. Beneng. Kasih di sini. Ih, aduh balik. Di mana? Aduh. Mau deketin teh.
Geus pokona mah aman. Amannya geus jauh-jauh saya ah. Geus kae geus jauh, kaduana biarana geus di HS ya. Bener eta pamajikan di HS beneran. Pamajikan piaraan. Piaraan ah bener kan Nah, HS. kan sebagai pamajikan. Kayak aya deui bae. Moal aya, kajian aya ge tenang, aman. Ya, aya nama urang persediaan ke kaharep kumaha ieu. Lamun hubungan urang nyampe pernikahan. Aja kumaha emang. Tapi neng daek kan Kak. Baik ah. Beneran. Aing Tapi bikin teh- lasun menang kena. Naon ieu Naon? asana? Namun ibaratkan mobil. Tadi aing menang bemo, aing menang Mercy. Wah. Aduh ah, tapi ini capek. Wah, gaus. Ah. Kayak nginum. Melicai di mananya? Heeh. Namun melicai, sadar kata ke waktu neng. Jauh kan. Urang keur ngeunang-ngeunangan ngobrol duaan ini, urang lempang di kali itu. Jangan cai dah, kan ngebuang-buang waktu. Ayah, Aya deui bae. suka neng ke CS. Kita biasa nunggu fibra aja ke Tadi CS. dia cek neng HS dulu ada bener. Diinum pengen cai na diinum. Tapi tenang, udah sieun. Kayak bager nya nama. Iya, kita karena rencana udah nikah jeung anak. Tadi menangkan toilet, aju menang. Woi, Ruang tamu. cenah kieu bae emang rumah tangga jaing. Selingkuh besi selingkuh. Dia awe katelan jasa, kunaon sih? Lain awewena, anak gue ngajakannya terus. Dimarah tuh udah marah. Pokoknya iya. Gede. Aing hata aing sentak yo, yo. Aing cemburu, aing cemburu. Pas jauh nawa. Cemburu. Jeng. Mau cedak marah ka aing. Cedak marah kai. Hah? Cedak marah. Iya, awewe aku yang bakal ditika. Aing ngeusan jeung sia. Lobat cemburu jasa sehirupna. Lamun sia misalkan kitu bae, aing mendingan ngeusan jeung sia. Hah? Sia teu ngeusan jeung aing. Hah? Pamajikan mah kumacak salaki. Ya. Naon si bari mamarahan mereka aing. Gedeg-gedeg aing mamarahan sia. Nah. Balik yuk. Ayo, ya. Dadah. Pusing makan rumah tangga eta nyana duaan. Ih, mistis. Kebanyakan ngopi, Anda bisa tertawa. Yang tadi titik, hadapnya bolong, Anda bisa tertawa. Yang serang jantung, lagi kasmaran, Anda bisa tertawa. Nonton Citorai, semua gemar.